anu mah itu aing si Ajit Jit. Naon? Tuh ketulungan anu maot urang. Di belah mana ini? Dulu urang. Bener. Heeh. Enak kitu lain ka Ayo makan. gas kan. Kayaknya yuk. Ya aing. Asa ampura. No? Itu Pak anu maot panggalikeun. Saha ieu teh? Dulur urang. Belah mana? Belah mana ieu? Belah mana we tah belah dieu aya. Belah dia we. Eta masih eta belah mana? Wah sia teh mah deket ieu tah Uwa. Deket Wana. Heeh. Bener. Bener. Bisa ukur can. Punya eta pangukurkeun. Temannya orang kudu ka itu heula. Di dieu diukur lah. Ih aing. Bener atuh ukur heula. Panjangna, lebarna, baginahan maksudna. Pugu aing eta geus permanen we ka maneh. Aing ditu keriu soalna. Namanya orang kudu ka itu heula jauh deui atuh masih pihak keluarga teh. Tulungan ya. Nya, Mana tuh ngomong Jit sih mah. Tuh wae di kumaha? keriu. Engke kieu we engke urang jiran teh heula. Sok atuh ciran lah we, ciran lah. Pangetakeun lah Yan. Nya. Kumaha rek jeung urang ukurna. Heeh tuh ayu. Ayo. Alhamdulillah aing menang orderan oge. Tapi karunya ieu kamaotan. Aduh. Duh, aing ditugaskan punyangan awi di ukuran kemana coba ya aing. Bingung aya oge nih nu di urang di tangan teh. Ayo gemayan nih sekieu panjang jeung ukuran mah. Mana ya? Menang oge beda jangan kasih agil ya. Ya. Geus meunang ieu urang ukuran ya. Ah, ieu cocok Sekieu lumayan ya. Si panjang teuing emang nu mau. Mau pan kayak bisa dipotong kan dicirian ke spidol mahi. Si menang di mana eta? Tadi di ditu Geus diukur tapi ka ditu. encan pan bisa dipotong. Main Ukur heula atuh. Si men nyata raje nu maotna teh. bisa kiri potong deh. Gampang. Kan kudu ngukur di kudu ka itu deui. Ih. Dak teh. Sudah gabah. Terus kumaha nih? Geus ukur lah tuh. Ukur heula we, ukur heula. Udah jelas. Boga teh gajina potongan bedog. Ke spidol aya di mah meureun spidol. Udah. Jangan nyirian unggul, motong nama ke di dieu. Begitu nya. Cirian. Tungguan mah itu di darinya. Buru Awas ya. Tungguan. Gila aing kitu doang ge. Udah teh ka mana teh? Ukur doang ge nya. Ukur jerapah eta. Terus ka ieu ka Mekah sugan ngukurna. Goblok. Ngukur doang lila onyangan cirina teh meureun. Jangan nyirianna mana hese neanganna. Ning kedu itu. Cai ge motongna di dieu cirian hungkul. Bolon karunya bobangkengan teh. Tuh, cuaca kieu deui euy. Gila euy. Agali pas hujan ripung. Sorangan. Yang terpalna hese Kolam renang kan aya kuburannya. laleur. Monte aing di tadi di tangan awi ku aing, motong ku aing. Awas we ku aing mun salah deui. Sugan we mah geus pondok sih geus pasa ukuran. Kejanggih lah pisan. Main ayo yeuh. Gila. Oh, itu tadi urang ada orang nih. Motong heula urang. Mekah. Geus pas eta. Pas ieu mah. Bener. Bener. Wah, Ku aing gali ke kurang. Awas ya. moal ieu mah geus pas ieu mah. Sama Geus eta ayo. gila kan jadi hujan mantan. Semua. Hese ngagali ke hujan teh. Gila atuh ukur teh ka mana heula. Pain dengan olahraga jina. Semua udah meureun. Jangan olahraga jina. Mawa kali teh sebelum mau kopi atuh pan itu carape batu ngegali itu. Hujan. Udah paling hujan. Terpalau. Ya aya saung tuh. Iya sih ah. Pohon memang. Main saya kira sedang nya. Tapi masalah gitu hujan ngagalina kasep. Nya. Saya ngagali ke hujan teh. Yang antar paheula tuh Di mana? material. Beli we. Dan di mana? Hujan kieu. Panaya saya jadi kan ngagalina. Net mana mah kok siput. Ini tukang gali tuh karunya ka mana? Saya tak tukang gali. Hujan tang gimana lah tuh coba dewe. Dan. Oi. Oh,
Kumaha di ditu tadi? Aman pokoknya tanah mah. Aman. Coba eta kuranan empok. Ya. Ayo bikin lah. Tinggal ya. Isiru. Ya asa panjang amat ijang jenazahnya. Emang itu di itu baraha? Di ditu teh barahanya. Namanya bener teh ngukurna. Bener mah. Paste. Pasti iya asa panjang kieu maksudna. Tapi di perkiraan mahi tongnya kana ieu urang. Tapi mahi Kos nama mahi dah. Tapi asa panjang teuing gitu. cobaan atuh. Cobaan, Cuaca yang cobaan. bener da eta ye bieu geus hujan beres teh. Tuh orang coba heula dah. Bae da leuwih mah moal naon kecuali kurangnya hese kurang mah. Leuwih mah teh naon. Lebih lega gitu di nu mau dia anak pokoknya. Geus dah. Amun Ieu kurang we mah dah. capek deui. Mahi kosna ieu ge. Tapi pun canggih dia kan hujan. Geus rawat teh namanya cuaca lumayan halus. Caang tiala. Hayu urang gaskeun atuh ayeuna. Daerah dan yang hujar. Hayu ayeuna we. Teu teu bawa teh. Yuk gaskeun. Oke, mait geus datang can beres ieu na. Ripuh Ripuh urang. Aduh. Oke. Buru. Buru atuh ieu geus arek mulai kieu. Oh, buru. Lila-lilanya. Buru. Waduh, cirang geus digali. Heuh, geus buru geus. Moloon Buru gawean. Pokoknya sesuai ieu we, sesuai awinya. Heeh, siap-siap. Leuwih mah kajian teuing deh. Eta ton ih. Leuwih mah halus hade oge. Cuman kurang maksudnya capek deui ke. Ieu maneh menewek iya tuh konsumsi. Tapi Heeh, menewek kopi acan barang gawe teh. Tah telepon kayak itu nu di ditu mau kopi tuh jeung cai panas. Kemana dari nya? Sanetna mun aya mah. Penting mah kopi we nu penting mah. Ya. Tuh ge burukeun ge ya. ih monyet. Si datang manten. Sing jero Jahil. lebarna sarwakeun aja yang awi ya. Lebarna mah turutkeun dia we sek ya. Lebar di mana? Eta mah panjang. Maksudna setengahna tah bagi dua. Siapa ngomong wae gawe henteu capek ieu Aing teh teh. mandor. Ieu ke aing nu Gimana? tanggung jawab, nu ngukur lagi aing ke. Eta geus buru gawe bisa mait bisa datang manten. Ih, lupa teh ngeureui buru. Bisa teh nitah we nitah aing. Lah kukulutus wae dah. Buat bayaran gede. Aya da ngarti atuh pihak keluarga oge. Capek Sok. ieu teh. Setengah ti ieu. Heuh mah. Bisa cicingkeun. Sok. Buru. Nyin kesel wae. Karena nu Sia jelema wah ini teh. dah nelpon mau kopi lila deh. Kayak nih kopi kayak. Masih kayak ngopi mungkin kayak teh. Lila, nih. Ih, sedang kurang. Ye, sia ye, Dia. Ye. Sama lila barang gawe teh itu dah. Siapa? Kieu tinggal tah. Di mana di nu mau kopi teh? Ngopi heula maksudnya teh. Da ieu sih balik ke. Bisa sia aya nama goblok ngabacot. Allah. Gandeng dah sia. Bisa dikubur ku aing di dieu. Cai sih neangan deui paculna teh tetere. Maksudna mait bisa datang manten. Mana kopi teh? Lila Enggeus bieu di telepon. Lila. Ih, Telepon saha? Heuh tah ka dulur kedengan cenah ka dieu keur nguruskeun Aya. aya keur nguruskeun nu ngalayad. ieu mana gantian ya? Geus cangkel cangkeng kieu ah. Lemah Ah, badi encan. semua tuh ini. Saya tah sedik deui tah. Deui paculna atuh goblok. Jarang tahu cenah. Iya, cari tah. cing teh mah geus teundeun. Mait kaburu datang. Datang ican beres kumaha sih kuburkeun di mana? Oh, apan kopi can datang. Mait. Kudu di kopian heula pan. Ieu heula lila kopi mah keur nguruskeun ngalayad. Coba atuh tolong atuh nih lila kieu. Bingi-bingi disolatkeun can. Enggeus. Orang tadi di dieu. Heeh. Nya kasih aing makan sama kopi bieu. Aing gawe capek. Ieu tah. Ieu. Ieu eta Tunjuk dia ge yang cing BTR. Nah, di encan tah kieu. Tah Kurang. belah dia Kurang. kurang atuh.
Gali deh. Kumaha bi cuman apa? Iya tadi dia. Oh iya. Ih, Ini teh mah sakali sia. Ih aing mah Udah. capek kieu. Galian geus jadi ya mah teu datang-datang apa terjadi mautnya. jelengkan kucing ternyata. Geus nama anjing. Mau kopi kita datang atuh. Geus capek kieu. Ai mana info tadi palid apa henteu? Info teh ka bener atuh infona. Iya, geus diumumkeun. Tapi teuing Ngomongkeunna saha? Haji Jamrud. Aing mah eta mah Haji Jamrud. Eta mah geus katelah tukang ngawadulna. Ari saya percaya kan gitu. masih Capek-capek goblok. capek-capek. Tukang ngesan getih. Oh, Six pack. Udah nginum acan ya teh. Penting aing six pack. goblok. Lain si spek ieu kumaha? Enggak alat angin ka bengkok-bengkok tinggal goblok. Iya menang job kacau ning. Ih, terjadi cair atuh. Orang pental lah menetang. Entah ka saha. Kali itu make tenaga beureun bikin ngagali. Leuheung mere mah. Mun teu mere kumaha coba. Tolol. Aing